Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan para mitra Sunda, di mana bae para mitra linggihna, tim kuring saja nyarioskeun hiji dongeng misteri Sunda. Judulna nyaeta Jurig Jambatan Salihurip. Ieu dongeng mangrupi salah sawios karya ti Teh Asih Purwanti nu calik di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Hatur nuhun kanu ngarangna. Wilujeng ngadangukeun mugi ageng guna sareng manfaatna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra Pasundan kacarioskeun harita teh di salah sawios wewengkon kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Wengi Jumaah hujan ngaririncik, rehe comrek sepi jempling. Rupina mah geus taya saurang oge nu ngulampreng di eta wewengkon. Sabenerna mah sore keneh ge kuring teh rek langsung balik bae. Saupama teu inget kana pamenta nu jadi anaknya eta si Asep, budak kuring nu kakaraninca kelas 3 sakola dasar. Budak teh bet hayang patlot gambar cenah babaturan sakelas nama geus pada baralogaeun. Ngan karimanehna wungkul nu can boga. Kamari mah make ngarenghik sagala. Era cenah unggal pelajaran gambar teh si Asep nginjem wae ka baturna. Duit bebeunangan ladang ngabeca. Ti isuk meluk janari hideung nepi ka magrib. Ngan menang 30.000. Sok sanajan sababaraha kali diitung oge angger wae mitra 30.000 rupiah. Mahi mereunjang meuli kabutuhan dapur wungkul. Ari duit jeung meuli patlot gambar si Asep mah borolaah. Mata kuring maksakeun bae mangkal keneh nya oge geus reup-reupan jeung batur sawarehna geus wada marulang. Tiiseun bae kiwari mah ngabeca, utamana mah di wewengkon kota Tasikmalaya. Atuh da jaman ayeuna mah loba anu barogaeun motor. Beca teh sigana mah geus jadi barang langka. Iwal ti nini-nini atawa aki-aki nu barutuheun keneh numpak beca teh. Barudak ngora mah bebelenyengan bae tarumpak motor atawa mobil. Kocap sabada magrib. Babaturan pada tukang beca mah geus barali ka imahna sewang-sewangan. Ari kuring mah rek balik teh bet asa-asa. Lantaran karunya kanu jadi budak. Tegesna kudu menang 20.000 deui mah pikeun meuli patlot gambar. Geus kabayangkeun pasti si Asep kacida atoheun lamun isuk memeh indit sakola teh nyimpang heula ka warung ngadon milih patlot gambar. Mitra hujan masih ngaririncik, sepi jempling, rehe combrek pika keungeun, pika geueumeun. Kuring lah-lahan. Susuganan bae aya panumpang saurang deui atuh. Ari eueuh batur mah langsung ka bagian narik. Moal kudu ngantri. Kuring ngarengkol di jero beca teh bari nungguan panumpang. Jalan nu ngembat ka kidulkeun manis simpe combrek. Di ditu tatangkalan rajeg siga nu katirisan. Lampu jalan saukur reyem-reyem. Sakapeung mah muriding muringkag. Nyata ningal tangkal jangkung nu ngabeleg-beg. Tapi sok gancang disieuhkeun pikiran goreng teh. Sakadar poek. Anu nyingsieunan mah pikiran sorangan. Ti tadi teh mitra asa eueuh kandaraan nu lalar liwat. Sasarina mah tukang bajigur, tukang putu, jeung tukang mie tek-tek nu biasa samemeh magrib geus tetelek-tekan
Tiwari mah teka tempo irung-irungna acan. Na kamarana maranehna. Abong-abong malam Jumaah bari keur hujan ngaririnci. Manitaya jelema ngulampreng saurang-urang acan utama nama di eta wewengkon. Sabot keur kitu wargi hawar-hawar kapireng adzan Isya ngalang laung ti masjid pangjuluna di belah kulon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Isya. Kuring jadi ngahuleng. Pantes bae jika nama hari teh seuseuit-seuit. Da kuringna teu deukeut ka mantenna ka Allah Subhanahu wa taala. Salatara ngadua arang langka. Hapunten Gusti. Eta oge aya pikiran rek balik bae. Tapi bet karunya kasih Asep. Beuh. Lamun teu meunang duit teh sok sieun ambek. Bapa mah janji bae unggal poe teh kitu meureun budak teh ngambekna. Kumaha lamun terus mugen sakola. Karunya hujan ngaririnci kalah beuki kerep. Hawa kalah beuki tiris becis. Kuring ngarubunan awak make sarung benang mekel ti imah. Untung bae dina pesak aya keneh rokok sabatang. Nyaeta menang majeg tadi berang ti si Mamat sobat kuring tukang mie ayam. Celetrek paneker dihurungkeun. Rokok dideukeutkeun, nyot, rokok dikenyot. Serebung, asupna mumbul kaluhur. Lumayan batur tiris jeung keung malam Jumaah. Di kajauhan kapireng hiji jirim wari ngadeuketan ka kuring. Kuring boga pamikir yen eta teh meureun nu rek pesen beca wargi. Mamang, tiasa teu ngajajabkeun abdi ka palih kidul mang. Eta jirim teh nu tetela sora awewe nuar lamunan kuring. Kuring rikat kaluar tina jero beca. Di luar nyampak hiji wanoja geulis kira umur 20 tahunan. Eta wanoja ngajanteng bari imut ngagelenyu. Bajuna pulas bulao semetuur. Dompet bodas dikekele ku manehna. Buukna galing muntang rada panjang. Hideng panon teh turun kana sukuna. Ditelek-telek palebas sukuna. Tetela manehna teh make sapatu jangkung. Jeung napak geuning kana lemah. Gerentes teh bari seuri wargi. Oh mangga nih. Mangga, sok lebet. Ceuk kuring gumbirana keur. Lumayan lah. 15.000-eun ti dieu kapalobah dinya mah. Peuting kieu mah boa ditambahan ku eta wanoja teh. Lamun jauh mah meureun kana 25-an. Alhamdulillah aya meureun pikeun meuli patot gambar si Asep. Awewe teh teu loba catur, gek manehna diuk dina beca. Laju kuring ngaboseh beca ka belah kidulkeun. Ngahaja beca teh dilaunkeun ngaboseh nangarah karasa jauhna. Di palebah kidul teh aya lembur nya oge can pati rame. Lembur bonti nalahna. Meureun sapeda eta kampung teh rada jauh ti kampung sejena disebut lembur bonti. Ti tempat mangkal beca mah henteu pati jauh. Ngan keungna teh nyaeta ngaliwatan pakebonan jeung walungan Cihurip. Neng, tos mulis di mana kitu neng? Kuring tumanya ngarah teu pati keung teuing.
Abdi mang, muneng, abdi mawang sulti uleman mang. Jawab eta Wanoja alonaker. Kuring teu tatanya deui, da bisi tegenaheun pikeun manehanana. Mang, mani untung aya keneh emang. Keung abdi teh mang. Utamana mah palebah dieu teh upami kedah mapah mah keung. Kitu cenah ceuk eta Wanoja teh ngajalanan pikeun ngobrol. Meureun nya ngarah henteu pati keungeun manehna ge. Bua-bua manehna oge rada aya curiga ka kuring meureun. Nya kitu ieu teh tukang beca. Lain tukang beca juri. Kuring seuri inget kadinya mah. Nya mitra sakapeung mah apan jelema mah sok silih tuding silih sangka. Ah neng, nganggo keung sagala neng. Nya oge pakebonan apan henteu tebih. Sareng apan aya lampu jalan tuh, murug berai. Ah, keung atuh mang. Eta teh pan sok aya nu ngabangingik ceurik cenah mang. Mang, nah teu acan terang kitu dongengna. Emang mah enggalnya di dieu teh panginten. Eta Wanoja nanya ka kuring. Oh, neng disebat enggal mah henteu, datos aya kana satauna mang teh. Oh, tapi apan nembehan narik wenginya mangnya? Muhun. Eta oge kapaksa we neng lah. Jeup jarempe deui sabaraha jongjonan. Beca ngageuleuyeung tarik da jalan teh rada datar. Saanggeusna pakebonan anu rada sok capek mah da rada mudun nepi ka jambatan. Tah ti jambatan terus nanjak netep. Kabeh dituna mah aya imah-imah nya oge ancal-ancalan culcel patarenggang. Mang, baheula cenah di palebah dieu. Aya awewe nu diperkosa mang. Baru kitu neng. Sumuhun mang. Diperkosa di rogahala harga dirina ku sabara urang lalaki. Nu saterasna ditandasa cenah mang. Ceuk eta awewe deui. Lajeng kumaning. Saurna teh layonna dipikeun ka palebah susukan Cihurip. Kajanterana peuting keur hujan ngarincik persis siga kieu mang. Cenah deui. Upami tengah wengi teh sok kapireng aya ceurik ngabangingik ngagenggeut. Jareng seueur nu manggihan jurig awewe teh mang. Ah, eta mah apan cenah neng cantang tos leresna. Cantang tos eta wartos teh leres. Salami mang ngabeca di dieu neng. Teu acan kungsi mang nguping babaturan nyaritakeun manggihan nu kararitu. Tapi ari ngabeca mah sok tara nepi ka peuting kawas kieu ketang. Malah mah beurang ge biasana mang geus baralik. Karek kiwari wae neng mang teh maksakeun ngabeca. Ya, bari lagi amit-amit neng. Ulah nepi ka manggih nu siga kararitu neng. Ceuk kuring bari ngalungkeun kuntung rokok. Wargi beca teh dibose rada tarik. Ngarah engke dina pas nanjak henteu capek teuing. Tapi anehna teh asa beuki berat. Beca teh kalah ngendoran. Malahan tungtung nama reg eureun dina palebah jembatan. Acan oge kumpul pangajian bakat kureuwas. Hawar-hawar kadenge nu ceurik ngabangingik ti jauhna. Kuring turun tina sadal beca. Neng, kakuping neng. Sapertos nu nangis neng. Kakuping tuh. Pok teh bari hate mah henteu garerna. Kesang tiis nyurucud tina tarang bulu punduk nararangtung peureuding peuringkat. Mang, tah saurna mah di tempat ieu layonna teh dipiceuna mang. Ceuk Wanoja di jero beca eta. Matak mang, geuning eta mani ngageunggeuikeun nyerian. Kitu cek eta Wanoja. Manehanana teh tinggal jawab pananya kuring malah nyaritakeun hal nu sejen. Kuring jadi sepa, pias.
ngadak-ngadak teu bisa cumarita deui. Biwir asa dielem, suku jeung awak teu bisa digerakeun. Asa aya nu nyekel satarikna. Mang, teu teuingeun nya ari nu dolim, jalma-jalma nu dolim nya Mang. Beus maranehna teh kaniaya pisan. Nah, Mang masih teu acan percanten, Mang. Tangtu bae kuring henteu nembalan wargi. Bulu punduk beuki carengkat, anu ceurik teh beuki harus, beuki tarik. Antuk nama wargi tetela nu ceurik teh lain ti jauh-jauh teuing. Nyaeta ti palabahan handapeun jambatan. Tapi lila-lila mah sada tina jero beca. Tah Mang, bisi teh uning ieu teh jambatan sari hurip teh Mang. Mang terang saha nu diroga hala teh Mang? Kuring teu ngajawab, masih ngabetem teu lemek teu nyarek. Hate mah geus ngabelenyang lumpat. Tapi ieu suku naha siga nu napol. Kuring saukur ngadeg-deg, tuur nyorocot. Kumaha kitu Neng? Kumaha Neng? Muhun Mang. Apanan abdi nu diroga hala teh Mang? Abdi Mang. Cik ti jero beca bari nyingkabkeun tutup beca. Terus turun, jelig. Awewe nu tadi geulis kawanti-wanti teh berjadi sepa pias. Tina panona jeung rambutna ngucur getih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abdi mah nu diroga hala teh Mang. Astagfirullahaladzim. Pok teh istighfar sababaraha balikan. Geus masa istighfar mah awak teh bisa digerakkeun deui. Kuring sagancangna lumpat sakulumpat lampet ngabelenyeng teu nolih deui kana beca. Terus lumpat, jicir. Teu puguh nu dijugjug. Nu antukna mah saanjogna ka imah teh. Blok! Kuring nubruk panto, saterusna mah heus teu inget di bumi alam. Tanggeus sadar ditanya ku indung barudak. Kunaon cenah? Pang kajadianna kitu. Kunaon atuh Pak? Kunaon ieu caritakeun ka ibu? Sanggeus kuring teger kuring nyaritakeun yen kuring manggihan hiji hal nu matak pikareuwaseun dina pagawean. Cag mitra, atur nuhun sareng hapuntenna nu diseja tina samudaya kalopatanana. Atur nuhun ka Teh Asih Purwanti nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.